Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumaha dina? Coba ka dieu laporan, kunaon mata dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mah ngahinakeun anak? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar personil beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya ka aki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nya kuburan. Bener Kiai? Nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan di lembaga kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntang-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, atawa lain jelema jurig kos kitu mah. Kayak geus stop. Acak-acakan ya urusan dia cak. Hiburan bidadang Mas. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate tuan raja. Oh, jadi jelema kolot mah geus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan kita geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih dekasah sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere, sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah katulimbeng, bin katulimbeng. 3 kali bin tah mah. Katulimbang ya di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbang. Lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbang bin sabaraha bin eta katulimbang lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbang cenah hirup mah atuh geus kolot mata hiburan teh ka kuburan cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah, nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan
atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan, mama madi itu di imah bae geus. Naon dieu bingkisan naon? Hah? Gede apa leutik? Itu kan pun gede leutik ya. Leutik teu hayang aing. Teu kabeli mobil teh mah kos. Fortuner. Tah kan blon eta ge kos gitu tah. Tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja. Nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram. Beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah. Kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula. Titik kula mah dek balik bae. Lantaran kula ka dieu diseret, kula seret deui ka ditu. Ulah saudara raja ulah. Aya tuh banyak seret deui. Sakumaha aslina bae kula mah geus pokona. Engke ieu mah nek dibawakeun kuda nu pangbagusna dianterkeun ka tu panglima sadiakeun kuda teh hayang. Teh hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal. Sebab kuari mah geus nyaho bahwa ieu teh kudu dihormat. Ai kitu mah berarti rakyat teh rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja blon. Wah malik deui bae ka aing. Mun dek kahormat, dek nu wau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah. Ieu bagus kanyawan karak dihormat, dek kanyawan teu dihormat. Atur rakyat nu sejen meureun bahaya. Gas sak raja. Gas sak raja. Tuh gara-gara sia si panglima. Apalah ya ieu nasehat cek jangan. Gas kula mah. Hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah. Dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama. Mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu. Henteu kula mah dek balik. Wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ye. Lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah. Kula mah geus moal robah. Tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah. Ulah balik kula mah. Wassalam. Tinggal raja bajeng panir sia-sia. Cia tuh kula penting ya. Di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima. Stop. Berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana. Istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu. Kudu nu make bintang, minimal bintang 7, puyang-puyang sia. Ya nama cicing. Saya abdi hamba Allah. Hamba Allah yang ngaranan sa. Hamba Allah baik. Sakali deui awas. Awas sakali deui, awas. 1, 2, 3 teu ngajawab nu bener, nista maja utama. Sikap. Teu nyaho ya wakil panglima. Saya abdi hamba Allah kalian deui. Kalian diseret deui ka istana. Lapor. Ya, cek Tuan Raja. Abdi mau sakitan. Saya teu beres si jelema. Ya baudangkeun, begitu datang. Yo, kiai deui bae. Cak panglima sia. Ka wakil kunaon diseret eta? Emang kunaon? Kagak balik ti dieu, nang nyeret aing. Aduh, cek mana aja ke aya perihal naon deui, Nangtung. Dio ke. Lapar coba lapar tah. Kunaon ieu mantak diseret? Abdi menghormati tuan raja jeung istana. Sebab ieu kaluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan. Wah. Ayo. Tetep kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah. Teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling ge, tapi tetep kula ditanya saha? Nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui, saha? Hamba Allah. Cak kula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep caknyana hamba ieu kan merupakan penghinaan. Masa hamba Allah bae
Kyai cekuan daja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae. Eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adham. Ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kula mun ditanya na lain ku macem panglima, mun ditanya na lain ku raja, mun ditanya na lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adham. Komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adham. Nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong tidak tahu kamu cai ini wakil panglima, sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula-kula diseret deui ka istana. Tah itip cek Ibrahim bin Adham, raja ulah ngarasa jadi raja, panglima ulah ngarasa jadi panglima, kakarak jadi wakil RT. Ya wakilnya na sombong biasa. Kamu tidak tahu saya wakil panglima? Mana etika Islam apa kudu kitu? Rakyat tadi urusan ngaku panglima, rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima, rakyat tadi urusan ngaku raja. Dekar kerajaan saha jurig. Tuh, jak raja pan kieu deui bae. Blabe ieu mah ya. Lepaskan deui. Cek wakil hampura tuan aja emang tadi geus di tes dia. Tadi sanu nyeret panglima, tuh sia kan. Silih salahkeun panglima jeung wakil. Geus balik deh, balik Ibrahim bin Adham. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha aya geus kieu. Urang dinasehatan mun lain dinasehatan teu mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti orang di mata rakyat sombong. Berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur, ujub. Nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan. Negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Yang capek ngadenge kondusif. Di koran kondusif, di TV kondusif. Komo orang Golkar mohon negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua gitu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam. Hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanan atuh bupati-bupati, jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta, nebusna make sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar si urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih. Tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan bang semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babok apa ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh, lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah, gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasib. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah. Asli embung diantarkeun dipuja-puja. Istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapi dakwah teh. Nah ieulah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener. Tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Oh, urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede. Bude buleudna. Lamun anu ngondang ka daerah mana ye? Daerah anu. Mah mah ieu mah kadinya mah keur ieu ge. 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing.
tak mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh. Nah iyalah di negara urang teh bobrok teh geus ti mimiti pedagang pemerintah nomor hiji pedagang petani bobrok ka kiai-kiaina bobrok kabeh. Tapi urang masih aya kesempatan. Ya Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon? Urang mulai lembaran baru di tahun baru, urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon? Amin deuk moal sia. Walahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ye ka dieu ye. Tapi pala yujibuhum tiraek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna hudallahi huwal huda sanyana pituduh Allah yani agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar. Di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam. Kristen dolal, Yahudi dolal, Protestan dolal, Katolik dolal, Konghucu dolal. Selain daripada Islam, Islam mah wal huda. Ialah Islam. Selain Islam dolal. Sasar, salah. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin. Jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh. Bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut maraneh kabeh salaladar maraneh kabeh pasrah li rabbil alamin. Nomor kahiji nomor kadua wa annakimu supaya akur dimodif linuslima ay aslimu kahiji nomor kadua bi annakimu shalah supaya ranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sararieun ranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwa allazi ilaihi tusharun. Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab. Irang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salia di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salia di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana. Nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia. Ieulah nu bakal dihisab. Kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang. Nah ieu bakal dihisab engke. Iyalah wa ilaihi wa huwa allazi ilaihi tusharun. Bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di mahsyar. Urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan shiratal mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka kaya surga. Nu bisa nyebrang di jembatan shiratal mustaqim berarti lulus ka surga. Nu teu bisa nyebrang ieu bakal jarungkel ka neraka setelah dihisab. masyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Allahu a'lamu bimaradikul ngucap sirah Muhammad anada'u anatahu undang anatang ibadahan ingsun sadaya ayan na'budu tegese anatang ibadahan ingsun sadaya min dunillahi saking salian Allah ing barang kang ora ana ngamangpaatkeun yang mana ingsun sadaya bi ibadati kalawan ngaibadahan ing lan orang ngamadaratkeun yang mana ingsun sadaya bitarkiha kalawan ninggal ibadati wa huwa lan udaya ma la yanfa'una wa la yadurruna iku ala selama pirang-pirang patung wa nuradulan anata dan balikeun ingsun sadaya ala qabina ing atas pirang-pirang kang akhir ingsun sadaya narji'u nurja'u tegese den balikeun ingsun sadaya ilal musyrikin maringkang musyrik kabeh ba'da idh hadana ing dalam sausan entang nuduhkeun na ingsun sadaya sapa Allah ilal islami maring islam kalagi hal tetep kaya kang istahwatsuhu nyasarkeun hu ing lagi Allah tegese nyasarkeun hu ing lagi asyayatin apa pirang-pirang setan fil ardi ing dalam bumi hayran ale bingung mutahiran tegese ale kang bingung layadri kang ora weruh ya ladzi aina yadhabu indi lumaku ya ladzi halun minal hayaiku dadi hal saking hak lahu iku tetep gadwe ladzi asabuna te pirang kanca rafaqatun tegese pirang kanca ya daunahu kang ngajak ya asabu ing ladzi ilal huda maring pituduh Eliyaduhu tariqat tegese terapan yang tanuduhkeun ya sabu ing ladzi ing dadalan yaquluna kang ngarucap ya sab kabelau kadal ladzi ing lapan itina nekani sirana ingsun sadaya fala yujibuhum maka orang nyubadanan ya ladzi hu ing asabatu ayat diku maka rusak ya ladzi wal istifhamu lil inkar lan utai istifham ikut tetep kado inkar jumlah tu tasbih halun min dhamirin raddu lan utai jumlah tasbih ku dadi hal saking dhamir lapan nurad kul ucap sirah Muhammad inna hudallah isatuhuna pituduh Allah alladhi huwal islam kang utawi ya hudallah iku islam huwa iku utawi ya hudallah iku al huda pituduh wa ma adahu dalalun utai barangkang tetep utai barangkang nyalian ya mahu ing hudallah iku dalalun sasa wa umilna lan den parentah ingsun sadaya lil muslima darapun yentah pasrah ingsun sadaya ay bi an muslima tegese kalawan yentah pasrah ingsun sadaya li rabbil alamin kadue pangeran alam kabeh wa an aqimus salata wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsyarun Allah alam bimaradi wa nabi antegese kalawan yenta ngadekeun sira kabeh salata ing salat wattaqulan pada tarak wa sira kabeh ing Allah taala lamaluhur ya Allah wa huwa lanuti Allah alladhi iku kang ilahi maring Allah balakatu saruna den kumpulkeun sira kabeh tujmauna tegese den kumpulkeun sira kabeh yaumal hisab yaumal kiamat ing dalam dina kiamat lil hisab kana den hisab wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakun
Allah alam bimaradilan uti Allah iku kang ngadamel ya ladzi ing sakeh langit lan bumi bil haqi kalawan hak ay mahikon tegas syariat wazkur lan eling sira Muhammad yauma yaqulu dalam dina yaqulu ngadawi ya Allah li syai kada suwiji-wiji ing lapad kun wujud sira supaya kunu makatinamu iyash wa yaumul qiyamah utawi yaumiku dina kiamah yaqul waling ngadawi ya Allah lil khalqi kadue makhlukumu pada ngaradeg sira kepa yakum kepada ngadeg ya khalqu kabeh qauluhul haq walahul mulku yauma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir qauluhu dawidawan Allah iku al-haqu benar rasid ku tegas benar laku kang tunibala mu'alata orang namang mangiku mawujud walau dan iku tetap kepada Allah al-mulku tawi karatuan yauma yunfaqu ing dalam dina dan tiup surya apa ing dalam sanggalala al-gon tegese kon anna qata zanya tengki umpan kang kaping domin Israfil saking malaikat Israfil la mulka bihi li ghairi ora kerajaan iku maujud ing dalam yaum kadua salian Allah limanil mulkul yaum iku tetep kadua sapa wong utai kerajaan dalam dina iki lillah iku tetep kadua Allah alimul ghaibi utai kang uninga ingkang gaib syahadati lan kang syahada lan kang hadir magobat kesebarang kang gaib yang mawa masyuhi dalam barangkan dan saksian yang wa huwa lan utai Allah al-hakim iku kang bijaksana fi khalqihi ing dalam makhluk Allah al-khabir tu kang mauninga bi batinil asya'i kalawan jero pirang-pirang perkara ka zahiriha kaya zahire asya ayat ieu lanjutan tina ayat anu kamari diturunkan ayat ieu mengenai perihal seorang manusia nu paling istimewa sahabat anu berpangkat Siddiq ialah Sayyidina Abi Bakar Siddiq mualaya anu ngalewihan ti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lantarannya nama geus teh hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambus percaya teu make hitung-hitungan kenyataan kepercayaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun balik Isra titah ngabejakeun begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat, ngajelaskeun ka kaum, kadenge ku Abu Jahal. Coba Mat, coba aing hayang ngadenge. Sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat. Coba bejakeun ka aing. Beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem. Ayo. Yerusalem terus ka luhur langit kaula. Ayo. Terus ka Sidratul Muntaha. Terus ya ka dieu balik deui terus cak Abu Jahal ka mana? Ya ka dieu ka Haram. Sabaraha jam? Ya gitulah bangsa 2 jam atawa leuwih saeutik. Mad. Aisyah edan teh sok kaju leuwih kitu. Kamari mas ya kamari aing masih keneh rada endek percaya tapi ku ari mah asal leuwih amat ye. Aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakeun ga isia sok nanaonan mad teu beres ya mah dia iya tuh pokokna mah kitu bae kula coba tanda naon tanda ugu hayang nanaon sakang coba ayeuna mah lawang masih dilakso kos kumaha Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakeun wah lawang breh peku kaku Gusti Allah dibukakeun aya pasti dilakso oh lawangna nu hareup kieu nu belah kigir kieu nu belah kigir itu kitu coba lawangna sabaraha dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 sakean lawangna tihangna dihitung sakean
harapna aya naon sia eta nya nama nya cek cenah eta sia mah sedang lamun jadi dukun mah Abu Jahal dia kos gitu. Coba. Abu Bakar jangan dia Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa aya ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atau 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Naon? Teu nya ieu rame-rame kabar naon? Muhammad keur peuting mantes ngalalakon ti mana? Ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha. Juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah aju balik deui ka dieu tadi ta meme subuh. Juk eta teh lalakon ngan 2 atawa 3 jam kumaha tah Abu Bakar percaya leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya. Titik leuwih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae. Lamun salian Muhammad ge heula aing ge. Tah eta teh kan pohara geus sebentak eta lah gelar siddiq. Geus teu make tawar-tawar deui. Masyaallah. Urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar, contoh Sina Umar, contoh Sina Utsman, contoh Sidina Ali. Contoh para wali ulama dek yang ngomongkeun hukum masih ngagigeg keneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg keneh bae. Masih hayang keneh bae. Dikurangan teh hayang keneh bae. Mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeun nya. Aing aja teu arti. Masih kena caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mangkos. Togeun teh mangkos kitu. Ya Allah, eta teh Quran, eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna. Atuh kadanan teh Sina Abu Bakar mah. Atuh urang merenung-merenung heulana naju jelaskeun. Abu Bakar mah geus can kaharti cara. Lamun Muhammad nu ngomongna leuwih teh eta percaya aing mah. Titik. Pangeran geus anggeus-angeusan. Tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi. Di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman. Nah, masih keneh kafir. Nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir. Cek anakna bah. Asana abah haju lain deui kuari. Nutur-nutur Muhammad ibadah kanu teu kadeuleu. Urang ibadah anu kadeuleu ge kos kieu komo anu teu kadeuleu. Ipan pangeran urang sakitu gedena, sakitu hebatna kadeuleu ku urang, karagap ku urang. Haju abah kuari ninggalkeun pangeran eta lah, cak ulama kula sebagai anak nganasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae, urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu. Hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul, eueuh di wetan, eueuh di kulon, eueuh di luhur, lain di handap, lain di tengah, lain di mana tuh di mana? Can dibere hidayah mah kitu bae. Ese bae can dibere hidayah. Urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing mah ka pangeran kos kumaha. Artina mun beureum-beureum mun hideung-hideung. Mun gede-gede sakumaha? Mun di luhur uncang-uncangna di mana? Apa kuntil anak atuh nu kos kitu mah. Teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah. Tah nu mantep urang ngaji ge supaya mantap iman urang ka Gusti Allah. Supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah. Ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah. Nyaritakeun pangeran ngaji henteu. Nyaritakeun hukum ngaji henteu. Atuh moal becus kajen kumaha ge ngaji. Seminggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok di dinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah di dinya geus tenang begitu der ngajerep nginahin jasa beres amin kakak rakudang bebeja kanya kanu di imah ngaji nikmat jasa orenganan kerek
tah si Abdurrahman kitu bah urang mendingan nyembah patung bae lah tos kitu. Eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang boga anak teh can nuturkeun horenganan. Akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak tarojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi kaulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Bejakeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge aja moal ku kumaha patung diome ku urang patung ku urang dikukumakeun ieu sapira patung atuh nah iyalah mala yang tauna wala yadurruna diibadahan sakitu teh diibadahan sakitu mangpaatna madaratna diibadahan sugan ngamangpaatkeun diantepkeun sugan ngamadatkeun teu sapira batu bejakeun coba Muhammad qul ucapkeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun wanuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa-masa jahiliyah dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam kuari kudu balik deui ka ditu yakeun manya kudu kos kitu ulah artina mah inkari eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hayron kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hayron bingung teu nyaho arah jelema anu kasarung jelema anu kasasar jelema aya di tengah-tengah leuweung jelema aya di tengah-tengah huma di tengah-tengah daratan atawa di gurun nyana teh nyaho jalan mana kaler mana kidul mana wetan mana kulon ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mana ngaran katulimbeng percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah bujeu geus lalaki teh nyandung katulimbeng aduh teh nyaho jalan Aige cakolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe. Atau baris awewe nah iya kumaha tetep gedean numal bebelah mana Masya Allah jelema kasarung jelema katulimbeng jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah tah lamun jelema balik deui cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahaya ye kudu ngaibadahan ka patung bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan
anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan, bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda, boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana? Neka Serang. Ka Serang dek jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah ka Rangkas ka dituda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh ka Rangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha? Tah, mah aing bae. Pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka hijrah ge moal datang. Bisa ke Lampung, mau datang sama kaditu. Kadi, ke Sukabumi, bisa kaditu. Ke Garut, bisa kaditu. Itina kadi cak babaturan, iya nu bener mah, iya agama Islam, iya. Tetap, nyana tidayakan nuturkan babaturan, anu balalener. Jadi kejelama kapahung ngarana, kasarung katulimbang. Katulimbang teteh. Aisyah tuh iya kurang kikiran bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bae. Judi kadua kali mobil ku sia digadekeun. Judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun. Geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun. Pamajikan. Emang pamajikan nu siapa nu bapana bego? Sia mangan hak pakai doang. Eta kumaha teh geuleuan dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya dege. Lah, loba omong. Sia-sia aing. Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakubaga kopi tuh sia tuh saember ya los. Malana lah kos kitu mah. Ente happy. Waduh. Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram, tama minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos alah. Tidak menghayal minuman kos kitu mah. Sayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Galak geus neraka langsung buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun ta eta ngaranna kapahung katulimbang jelema. Katulimbang dek kawin ge sarua bae, sia dek kawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah. Masyaallah. Ceng. Abah makarunya ka Aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge. Aduh, teh sia bandaya tadi didikan pasantren mudirun sia saeutik mah. Atuh milih pi pamajikeun aja aing mah garila. Emang kunaon gitu, Bah? Atuh masyaallah dadana kos eueuh pakaian bae. Ping-ping diumbar ka mamana. Aju bujal eta kadeuleuan gitu. Atuh abah ge resep sebenarnya mah. Abah da ondo-ondo. Masya Allah, Ceng. Emang eueuh kitu nu make jilbab, Ceng. Emang eueuh kitu make baju panjang. Abah mah garila ieu. Dinasehatan tuh, abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan. Coba tepok ka ditu. Tepok. Ditempok ka ditu. Aya. Make jilbab rapi ditanya kumanehanana ka bapana emang anak abah ieu mana? Anak abah mah masantren. Di mana masantren? Di anu lila 15 tahun. Keur rumah keur asupna umur sabaraha? Keur asupna umur 16. Di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat. Aduh. Eta abah maresep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa
atuh kabelah dina salat nanya na geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah masa kitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha na bae ta eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah kadinya emang kunaon gitu bah eta mah cak aing leuwih berat sama bapak bloon jasa tah mah tadi nasihatan ku kolot mah masya Allah jang hirup sia-sia keneh engke ka ditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak kaditu ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu do geus kadituna dah kawin beres hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa sholat maghrib 5 rakaat kira-kira sholat subuh 4 rakaat naon tuh kita hanya kumitohana neng emang sholat subuhna sabar rakaat 4 sholat subuh mah 2 rakaat 2 mah tong kos kitu membel cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah sholat bae ge can bisa didikaneun maganing pamajikan mah hese dididik na ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik sholat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojongkeun tah mah kos kitu mah jadi salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan tadi bikin baik ke batur ajak ngaji bae habek lah ngese tak kadenge ku sia kadenge tuh pas salakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge tah ku sia dah sekongkol mah kajen kuku mah pajar persekongkolan aduh masyaallah hese bae pamajikan teh hese bae masyaallah pokona ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu tah apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah, cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh. Moal. Manya kudu balik deui. Tak lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah. Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam, diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh. Mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tak eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dada melanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dada melana mustahil
Allah lantaran aya dada melanana. Mustahil aya dada melana nu ngadamelna. Tak kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal. Ieu naon ye? Ieu cai teh. Cai kan sumuhun sifatna beureum. Kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan. Ieu naon ye? Kopi. Cai keneh, cai ngan kuari mah cai kopi. Warnana hideung. Lamun diinum kurang pahit. Oh, eta cai kopi teh ya, warna na hideung mun diinum pahit, mun lain pahit, mun teu pahit lain kopi, mun teu hideung lain kopi. Kanyawan tadina kopi bae ge, ieu ge Gusti Allah ge sarua bae. Ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina. Iheula nu miheulan kasipatan ku bako tetep panderi tungtungna mukhalafah lil hawadis. Kiamu binasi wadaniyat kudratirat ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik kurang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan 3 dakwah teh hiji Islam 2 iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa didelekeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa didelekeun, rasa didengekeun, rasa digerakkeun, rasa diperhatikeun. Eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah kana kataro wa illam takun taroh kana huyar. Eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun, asa didelekeun, asa diperhatikeun, asa diintip bae ku Gusti Allah. Perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah. Boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya. Kudu Islam narapih, iman narapih, naik takarat. Moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal. Moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah nalekeun aing ye. Allah nalekeun aing, bu aing didalekeun ku Allah. Aju aing didalekeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah. Atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka. Lah kajenna keuna jadi suruh neraka lah. Laon pan eta moal dae lamun jelema geus boga rasa didelekeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti isin ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah harapanana sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibendu ku makhluk masa pira makhluk nu penting ulah dibendu ku Gusti Allah dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan gua tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikih ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu pikih ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tah jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditu nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah ditu urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun salah lain sakadar zikir tah zikir nama jababari atuh asa derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pendloon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hatina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate
Ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia. Gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah, maksudnya supaya dunia, supaya penghormatan, supaya zikir hiji Allah, lobaan Allah, sorangan Allah, supaya datang kadinya entak budak ka'annaka taroh wa illam takun taroh ka'annahu yarok, supaya datang kadinya kudu boga guru. Daya nunuduhkeun, nah ieu jelema kapahung, jelema teh ieu teh katulimbang. Lamun geus aya nunuduhkeun, embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari. Kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang. Geus puguh aya kiai nunuduhkeun, nyana-nyana kiai-kiai katulimbang teh jelema teh. Katulimbang teh jelema teh. Ulah ngridit doh, ulah ngridit wae teh ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema teh. Ulah ada deposito sia teh aya anakan. Jak tiba heula ge duit mah tilok anakan, nu anakan mah bebek. Sia kunaon teh? Yalah, nu sarang esek kuari usaha mah katulimbang teh manu kos kitu ngaranna. Ulah mabok atuh haram, mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nyana mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh. Ulah zina atuh tapi zina we katulimbang. Hei, para penguasa, ulah datang ke tejujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat ieu sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak mata kiai katulimbang tah kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira lobaan nu katulimbang tah lobaan henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang. Allah. Ge pas keur tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari-askari teh abri polisi. Abri. Ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1, titiknya belah sana. 2, sana. 3, sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Tan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhana. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan dena ka dieu oh iya hiji nu belah dieu. Kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya, "Ki, di mana tempat hiburan, Ki?" Tempat hiburan di mana ya, Ki? Ieu kan tahun baruan, Ki. Tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya. Ya terima kasih Ki. Ya begitu sesuai jeung pituduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah. Cak Panglima aing geus datang deui ka si Aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dieu nya, Ki. Ulan. Tempat hiburan di mana? Kan tadi geus dituduhkeun cak kana. Penggolan di dieu imah eta imah Aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan. Cakna etalah tempat hiburan nu paling indah. Nikmat lamun geus ka kuburan, sangkilang di luhurna ge geus dimat komo ka handap. Ngaco si Aki. Manya kuburan tempat hiburan. Sakali deui Ki.
Kula ieu adalah panglima keur ngatur strategi untuk keamanan. Geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu. Jejak arahna ieu ka mana ieu? Tempat hiburan cabat di daerah dieu. Eta tempat hiburan. Ulah macam-macam kieu ditampilin. Kugu eta baplok. Alhamdulillah cak si Aki. Makarak ditampilin alhamdulillah cak panglima. Kuat amat nih budel mah ya. Kencak warisnya. Tempat hiburan di mana? Eta di tiga. Tampilin deh kencak. Joger. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama tak lain. Lamun kiai ieu atuh aing bahaya ceknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abdi ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa? Aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, raja langsung nangkep. Wah. Cak panglima aing ya bahaya. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener baik. Silaka aing, silaka. Cek Tuan Raja, buka. Tuh, bener. Asana nasib aing mah ieu mah geus. Diturunkeun ka jero. Dibuka. Dihormat ku Tuan Raja. Didieukeunana di tempat tamu anu istimewa. Tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu. Nasib. Asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas mandek laporan bae ke Tuan Raja. Dan ya mangga Tuan Raja. Nyaho teh ieu? Henteu. Mudah-mudahan urang kabehan nu hadir di dieu khususna umum mama dulur-dulur urang muslimin wal muslimat, bapak urang, aki urang, keturunan urang, anak-anak urang jeung tetangga urang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wallahu a'lam.